aduh si anjingnya aya nama euy oknum-oknum kapamingpinan teh nya teu baraleg anjing sia teh atuh masih we aya eta nyebutkeun ka Pak Dedi oknum-oknumnya para pamimpin oknumna ieu mah anjing lah nyebutkeun gubernur konten geus tong dibahas wae cek aing ge masalah konten mah goblok jadi pamimpin mah nu bener mah mimpin masyarakat nu alis anu alus rakyat nu leutik teh barantuan atuh ieu mah aduh ngabahas deui konten deui pan lumuh Pak Dedi mah nyeun konten ge hasilna dibagikeun na teu katingali teu kadeuleu teu kabaca teu kadenge ulah-ulah pura-pura teu ngadenge atuh tah khusus keur para oknumnya para pamimpin oknum ieu mah nya cing baraleg lah ngomong teh atuh dikerjakan sebagai pamimpin teh kerjakan dengan baik supaya masyarakat teh bangga punya pamimpin anu alus mah ulah sok sile adukeun sulu ieu lah alakur aing mah hayang lagi jelema teh nya pamimpin-pamimpin teh alakur ameh Indonesia teh sejahtera teh garoblog aing mah mata cek aing kudu ngararopi heula jadi oknum-oknum teh bilaku teu boga keur ngopi-ngopi acan mun eueuh ku aing depang seduhkeun kopina koplok